Cek, Pang, cicing pang, cek, kunaon? pang cicing. Pang, ini barudak ke mana Pak RT? Ya teteh ke mana cek? Engkau rek janjian ka dia, tapi can aya ieu teh. Teh kunaon jelema teh, kok hayang ngarungkul cenah. Harasem sungut ieu teh. Sarasem sungguh. Ieu teh jadi harasem kieu ieu teh kumaha? Aya kudut. Heeh. Bukan duit teh. Ah, aya duit mah. Beli lajuk, beli lajuk. Bro, udah kemarin ngadaguan barudak di dia. Udud, Beli lah ka warung jeung. duit urang. Oh, atuh. Ah. Lumayan, duit sepet. Yang depo. Duit urang ka mana? Jangan naon dari mana nih? Cek, Naon? ya nempuan duit teh. Duit. Duit. Sabar hai teh. Tadi di mana? Cek. Cek, kunaon cek? Cek. Pang, cicing pang. Cek, kunaon? Pang cicing. Mana lagi duitnya? Heeh. 100. Heeh. Cicing pang, cicing pang. Pang, cicing. Aya nu asup ya pang. Duit mana 100 legit ya pangnya? Heeh. Tuturkeun curug urang pang. Tuturkeun. Tunjuk pang di ditu pang cokot pang. Burukeun cokot pang. Anjir, duit aing ka panggih cek. Kapagi bener ayeuna? Oh, tuh cek. Duit aing teh. Alhamdulillah. Anjing, cek itu jadi dukun. Beneran? Ieu teh anu asup ka cece teh dudukeun duit eta. Wih, hebat cek. Alhamdulillah. Nuhun cek. Sami Nuhun. Aing ke warung heula nya. Segala banyak bensin ya. Om di mananya? Ya mah pohon ngisian bensin. Kunaon, Res? Pohon ngisi bensin teh. Beak. Tuh, dia handap tuh bensin tuh. Yo aning pom. Nah, tinggal digorolong. Handap. Bantu-bantuan tuh dorong teh. Sok we jung gampang ieu norolong. Res, dompet. Foto model kieu, surat gade araraya. Da aya duitan ge keukeun nu batur kudu nganterkeun meureunnan. Iya, yang teh Hayang atuh. beli atuh. Teh, teh ka mana? Wah. Tempo. KTP si Aris. Beak bensin. Bisi butuhun urang mi HP dompetna. Jelebana keur ka itu meuli bensin. Oh, aya perlu. Yang mau meureun. Nah. Terus si Aris, urang aya perlu. Bejakeun ieu nu si Aris, urang aya perlunya. Mending kena nyanet teh daripada ngomong ke si ieu mah. Eta dompet tu si Aris. Nya. Eta dompet si Haris, kasihin ke si Haris, ayo. Ih, malah diem. Sini ah. Om. Aduh. Santai. Lain lamun orang buka praktek dukun cigana. Praktek cer ya mah. Santai lah. Kemana sih Harisnya? Citok. Orang titipin gue kita ke Citoknya. Cek. Iya rek minta tulung cek euy. Minta tolong apa? Minta tolong naon? Ieu cek mun ece panggil si Haris pangasihkeun ya lah dompetna ke si Harisnya. Oh, kan lawan Pak Pagi si Haris ku Cece dipastikannya. Hah? Korban berikutnya.